Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring cecep burdasa. Mugia dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di kota, sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan. Lur, heboh video Gisel anu ngan ukur 18 detik. Tapi akhirna Gisel kapaksa kudu berurusan jeung hukum. Jaba ancamanana lain samanea, kira-kira lamun terbukti bisa 12 tahun penjara, dendana bisa nepi ka miliaran, paling leutik 250 juta. Gisel teh geus ditetepkeun jadi tersangka ku penyidik Polda Metro Jaya, disangkakeun ngalanggar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi atawa jeung pasal 8 Undang-Undang Pornografi. Tapi sakapeung urang nanya, naha undang-undang pornografi teh memang keur ngajiret sing sawae anu ngalakukeun hubungan seks. Tah, urang kudu apal yen undang-undang pornografi teh lain keur ngajiret sing sawae anu ngalakukeun hubungan seks, boh pasangan resmi atawa henteu resmi. Jadi sanyana mah fokusna teu ka dinya. Tapi nyata keur sing sawae anu ngarekam terus memproduksi kalawan niatna memang pikeun disebarkeun ka publik sarta supaya bisa diakses. Geranya urang baca pasal 4 ayat 1, sing sawae dilarang ngaproduksi, nyieun, memperbanyak, terus ngegandakeun, nyebar luaskeun, nyiarkeun, ngimpor, ngaekspor, nawarkeun, terus ngajual belikeun, nyewa atawa nyadiakeun pornografi anu secara eksplisit ngamuat a. senggama kaasup senggama anu nyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atawa onani, d. ketelanjangan atawa tampilan anu kesana telanjang, c. alat kelamin, jeung f. pornografi. Tah, jadi Gisel teh dieuratna ku polisi teh ku pasal 4 ayat 1 kulantaran dianggap nyieun rekaman teh keur dipublikasikeun. Tah, dina konteks nyieun atau dina konteks membuat, dina penjelasan pasal 4 disebutkeun lamun nyieun keur kapentingan dirina sorangan, lain keur kepentingan disebarluaskeun, dipublikasikeun, moal kajiret ku pasal 4 ayat 1. Nah, jadi lamun misalnya sapuk Gisel jeung pasanganana yen eta teh sanyana rekaman teh keur arsip pribadi, moal nepi ka kajiret. Nah, tapi Gisel oge dianggap ngarempak pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, nyata lamun teh mah ponsel Gisel leungit atawa disimpen di mana wae nepi ka kapanggih ku batur, tuluy batur anu mukaan ponsel Gisel teh ngopi si rekaman video eta sarta tuluy nyebarkeun, Gisel oge cenah kajiret ku pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Saurang pengamat hukum nyebutkeun Gisel bisa kaeurat ku pasal eta. Tapi ceuk simkuring mah Gisel teu bisa dijiret ku pasal 27 ayat 1 lamun teh mah memang ponselna teh leungit atawa ponselna disimpen misalnya teh Giselna keur mandi atawa keur ka mana, terus aya nu mukaan teh terus ngopi atawa nyebarkeun tina ponsel Gisel kana HP manehna. Tah, Gisel teu bisa sebenarnya mah kulantaran unggalna dina pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE teh kieu pasal 27 ayat 1
sing sawahe anu ngahaja jeung tanpa hak ngadistribusikeun jeung atawa transmisikeun jeung atawa bisa diaksesna informasi elektronik jeung atawa dokumen elektronik anu ngandung muatan kasusilaan. Jadi sing sawae anu ngahaja jeung tanpa hak gitu kan. Tah unsur ngahajana teu nyembonan syarat. Lamun teh magisel dikenakeun ku pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi teu bisa. Tah nah kemungkinan gisel bisa lolos tina pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi sebenarnya bisa wae lur. Gisel teh ka polisi, ka penyidik kakara ngaku sakumaha disebutkeun ku penyidiknya, kakara ngaku yen anu aya dina adegan dina video teh memang dirina, memang manehna. Tapi Gisel can kainformasikeun mun manehna teh ngaku nyieun rekaman pikeun disebarkeun. Tah penyidik memang dina netepkeun tersangka ka Gisel teh paling teu geus manggihan 2 alat bukti anu bisa ngagiring Gisel dieurat ku pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Jadi aya alat 2 bukti minimal. Tah alat bukti ya teh nah pengakuan Gisel atawa pengakuan saksi anu geus ditetepkeun leuwih teu heula jadi tersangka kulantaran nyebarkeun video sur 18 detik Gisel. Jadi kan anu nyebarkeun teh aya 2 eta leuwih teu heula geus ditetepkeun jadi tersangka. Tah naha tina pengakuan saksi ieu anu yen misalnya nyebutkeun yen sanyana ngahaja meunang ti Gisel tur teu nanaon disebarkeun ka publik. Lamun misalnya teh pengakuan saksi eta terus dikonfrontir jeung Gisel terus Gisel ngaku bisa jadi Gisel teu bisa lolos tina pasal 4 ayat 1. Tapi lamun Gisel henteu ngaku manehna mikeun ka si saksi rea kasih anu geus ditetepkeun jadi tersangka, kemungkinan Gisel bisa lolos. Lamun tetep henteu ngaku nyieun rekaman teh keur kepentingan didistribusikeun. Tah kasus ieu teh lain kasus anu mungaran tahun 2012 kungsi heboh kasus Ariel Noah. Sarua Ariel oge jeung Luna Maya sarta Cut Tari harita diedarna ku pasal Undang-Undang Pornografi. Ariel dihukum 3 tahun setengah penjara, sedangkan Cut Tari jeung Luna Maya nepi ka ayeuna statusna mesti kene tersangka tapi bule hideungna encan kanyahoan nah rek diteruskeun atawa dieureunkeun kasusna. Tah kemungkinan Gisel oge paling teu nasibna bakal siga Ari lamun teh mah terbukti. Tah mah tinggal kumaha pengacara Gisel bisa berargumentasi jeung lamun memang Giselna henteu ngaku nyieun rekaman video survei keur bagikeun ka balarea. Sakitu analisis hukum ti sim kuring lur. Wilujeng sehat, salam merdeka, salam independen.